Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim wa barik alaih. Lumpat sakabeh jalma diudag-udag neraka, kaya pisan nu ngabela angin amal keur di dunya. Lumpat sakabeh jalma murunaka Nabi Adam, minta tulung jeung syafaat. Nabi Adam teh ngadawuh, duh karunya teuing boro-boro nyafaatan, kaula ge keur susah usugan ka Nabi Nuh. Lumpat sakabeh jalma murunaka Nabi Nuh, minta tulung jeung syafaat. Nabi Nuh teh ngadawuh, duh karunya teuing boro-boro nyafaatan, kaula ge keur susah usugan ka Nabi Ibrahim. Lumpat sakabeh jalma murunaka Nabi Ibrahim, minta tulung jeung syafaat. Nabi Ibrahim ngadawuh, duh karunya teuing boro-boro nyafaatan, kaula ge keur susah usugan ka Nabi Musa. Lumpat sakabeh jalma murunaka Nabi Musa, minta tulung
jeung syafaat Nabi Musa teh ngadawuh duh karunya teuing boro-boro nyafaatan kaula ge keur susah kusugan ka Nabi Isa lumpat sakabeh jalma murunan ka Nabi Isa minta tulung jeung syafaat Nabi Isa teh ngadawuh duh karunya teuing boro-boro nyafaatan kaula ge keur susah kusugan ka Kanjeng Nabi lumpat sakabeh jalma murunan ka Kanjeng Nabi minta tulung jeung syafaat Kanjeng Nabi sujud kayang agung nyuhunkeun syafaat Gusti Allah teh nimbalan baikku anjeun syafaatan cengkat dina sujud Kanjeng Nabi teh ngorejak narajang naraka galak naraka ampun carelik hanjat ka meja hejo Kanjeng Nabi ngahukuman dina waktu genep zaman jalma rengse sadayana Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim wa